Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dina kasempatan ngobrol, akon-akon nama Surya teh keur maluruh anu jadi dulurna anu matuhna cenah di kampung Gadog. Tapi sanggeus ditanyakeun ka ditu ka dieu tetela teu kapanggih. Rek balik deui ka lemurna beakeun bakal nyaantukna mah ku kuringan teu puguh teu beda we ti hayam panyambungan. Sanes Gadog panginten Sujang. Godog sugan Pasundi maparah. Aya kitu Aki kampung Godog, Surya nanyakeun. Kantenan we mung di dieu mah tebih gitu Ujang. Palih mana kitu Aki? Surya terus tetelepek lain hayang nyaho-nyaho teuing ieu mah ngan ngarah di Piandau Wungkul. Oh, palih ditu tuh Ujang, kampung Godog mah. Pasundi bari nunjuk ka belah kenca nuduhkeun runggunukna Gunung Karacak. Gunung eta mah gunung atuh Aki. Memang di dieu nya pranahna Godog mah Sujang. Di suku gunung kalebetna mah eta teh ka desa Lebak Jaya jadi Ujang. Dupi jalanna ka mana teh Ki? Oh, atuh supados laos mah kedah wih di kadayeuh Ujang. Tidinya mah cepet ngulon Ujang. Engke upamitos lebet kampung Ciparai, bengkol ngensa nyorang jalan jajahan Ujang. Teras we nanya. Tah di Godog teh aya makam. Kurang dia masuk dianggo jarah dina saban sasih mulut teh. Pasundi ngajelaskeun. Ae kutan teh lebih nyaki. Surya bangun ngarasa hoream naker. Nyaki tu jalu. Iraha bade ka ditu. Duka Ki ah. Da ieu suku meni parga garjar Ki. Selang ieu hawatos deui ka Pun Adi. Surya bari ngareret ka Ipah anu keur nyarane bari ngalampengkeun sukuna. Nya enjing pageto oge cenah naon atuh Ujang. Ayeuna mah saena ngararab heula we di dieu ari kersa mah pasasedek sareng Aki. Pasundi saterusna mah ngebrehkeun kahadean. Bakuna mah ngarasa watireun ka Ipah anu katempona sakitu ripuhna. Nya puguh we teu beda ti anu mabok manggih gorowong. Keur mah ngarasa bingung di mana nya baris ngendong. Ari ieu aya nu ngaku pisan atuh lir anu ditonyo ku congcot. Haget pisan nyebut manggana teh. Isukna maranehna arindi ti imah Pasundi. Dadakuna mah rek ulin ka situ Bagendit hayang nyaho ti kadeuketan. Padahal saknyana mah marehna teh ngadon aprak-aprakan ka lemur Gadog pikeun maluruh hijana. Tapi luput teu meunang katerangan naon-naon. Di Gadog mah teh nu ngaranna Wijana. Ari Pasutama ku manehna kungsi kapanggih imahna. Kan jelema mah cenah keur nyaba kabung bulang ngalongok anakna anu lalaki anu dikukut ku akina.
Cekung Silila King Kurunyung karena jeung Widarma daratang kagadog dibawa ku Pasuta. Parokoe tepung jeung Surya dina poean aya raramian di situ Begendit. Anu antuk nama derwe karena jeung Surya teh galungan. Anu jadi pokok nama lantaran dua nana pada Katari Kunyisari pang nama Surya anu sieun kaelekeun mireungeuh peta lakuna karna. Siga anu mapanasna keur make aya guam rek ngalilindeuk manuk bincarung anu memang kumanehanana keur diintip-intip. Dina waktu balik ka Dungus Cili basa tas galungan tea hatena mah lain deui neuteulina kakarna tapi rasa kana pangabisana mah lain bantrak-bantrakeun. Ras deui kana maksudna. Ayeuna aya di Garut teh hatena jadi ngariwut. Tacan oge nyang hareupan musuh anu sabenerna. Ayeuna sacat geus jadi pacundang. Tapi alas deui inget kana pesenan sarta pamaredih anu jadi bapana. Hatena anu geus POT jadi ngakedur deui komo ayeuna mah ras inget ka Nyisari anu teu weleh kokorebatan minuhan kongkolak panona. Paribasa peureum kadeurebeun takarasa teh sanyana. Teu beunang disupadulang, teu beunang dibebenjokeun, teu bisa dipapalerkeun. Gunting pamelahan jebug kacipta salawasna anu teu saeutik kahudang di sumangetna lantaran Surya geus cukup ngarti ku ayana hiji jajaka ieu teh mangrupa hiji tangtangan kana maksudna. Ku kituna ayeuna timbul deui wawanena tekadna jadi sabuluh tadi kajeun ancur jelebu jeung tinimang maksudna teu bisa dilaksanakeun. Musuh-musuh bapana kudu bisa ditumpes. Oge Nyisari kudu bisa kapemilik sanajan make jalan naon wae pasti kumanehna bakal ditempuh. Ngan anu rada keuheuh sarta teu ngarti teh ku sikapna Ipah. Waktu manehna keur galungan jeung karna tea mani eueuh kabelaanana dah hare-hare we bodoh teuing sigana teh. Ieu mah kalaka ceurik jeung tinimang daek bebela. Padahal keur samemehna indit mah geus paheut pisan yen rek silih belaan. Saka nyeri saka peurih aya di panyabaan. Lantaran duanana oge pada boga maksud anu sarua. Ongkoh di lain-lain oge kapan Ipah teh geus diancokeun pikeun pamajikanana. Anu sanajan Ipahna oge tacan bener-bener dibere nyaho. Ieu sababna dinamika hayangna ka Nyisari teh teu pisan disumput salindungkeun. Lantaran pamikiran manehanana Ipah kudu kapimilik jadi pamajikanana. Atuh kasari oge kudu bisa kalaksanakeun deui. Sakali mangsa baraya ieu isuk-isuk keneh Surya jeung Ipah geus saged rek arindit. Bebejana ka Pa Sundi mah cenah rek kagadog. Padahal anu sanyana mah maranehanana rek kacicapar rek maluruh gumilar katut aki salhapi bari sakalian rek ngadongdon Nyisari anu cenah lemurna oge di Cicapar. Maranehanana sama sakali teu nyahoeun yen Sari teh anakna gumilar sarta aki salhapi teh ayeuna geus taya di kieuna. Baheula oge geus mulih ka jati mulang ka asal, umurna geus dipundut ku nu kagungan.
Cakra untuk mendapatkan 1 kerang beras ya di acara Hariling Dangling bagian kedua, insya Allah 1 tas ngadongeng sungguh sedang ngumumkeun ya saha wae anu sedang ngengkeunana di antawisna sok. Pertanyaan nama gampang. Sebutkan judul lengkap visualisasi dongeng Sunda Katilu secara lengkapnya. WA tercepat di admin yang menjadi pemenangnya. Ketik HUT 13 Cakra spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Tak itunya. Sekali deui ketik HUT 13 Cakra spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Patarosanana sebutkan judul lengkap visualisasi dongeng Sunda Katilu secara lengkap. Masih ingat keneh pengintinya. WA tercepat di admin yang menjadi pemenangna. Mangga urang lecengkeun deui. Ayo atuh Kak. Kening atuh kalakang ngahuleng. Ipah nyarita ka Surya. Anu harita masih keneh cineluk sidengdang dina golodog. Sapotos anu rada ieu jadi zelah. Naon sih? Kitu geuning ngalamun wae Kakak mah. Ipah nyarita deui bari nitip Surya anu petalakuna kawas anu setengah hate rek ini teh. Kunaon sih Kak? Lain ngalamun, lain. Ngan mikiran pikahareupeun upama urang ngalaman asor teh meureun. Moal aya bejana kanu di lembur, Surya nemalanana bari jongjon neuteub ka hareup, saeutik oge teu pisan ngareret ka Ipah anu harita nangtung gigireunana. Nah setengah hati gelingan Kakak mah. Kada gamleng atuh Kakak. Oge Kakak kedah sumanget. Lain setengah hati, lain ngan mikiran Ipah Kakak mah. Mikiran naon sih? Surya ieu mah ngareret ka anu keur ngajanteng gigireun. Mikiran Ipah kumaha sih Kak? Ipah ngariuk kaget gek maehna milu diuk dina golodog. Ngareneng pada si dengdang. Sok sieun kawas kamari ieu. Surya cekebat nyalitana. Sapatos kamari kumaha ari Kakak satu pugu teu kaharti. Ipah tambah kaget. Kamari teh geuningan. Nya naon kamari teh Kak? Ipah mah kalaka ceurik geuningan, lain kadua nulungan ka kakak teh. Surya ngaret deui. Liukna ngagamarkeun katu sugemaan nu dianggapna Ipah teh taya pisan kabelaanana. Harga mah atuh ngahaja. Tepupugu atuh Kakak teh ngadon ribut. Cing marbut kenaon awewe. Asal teh meni abong deui atuh Kakak. Ipah ngadelek siga pisan manehanana timburuan padahal mah lain kitu. Sabab musabab nama saanya nama hatena teu merean lamun kudu riributan jeung karna. Nya heureuyan we atuh Pah. Tambah gadong agayot Surya nyerenge. Nyombo ti tuna mah bisi Ipah punung. Nya heureuy tapi teu dipikirkeun akibatna Kakak mah. Coba mun baturna harita pipilueun. Kalakuan urang teh meureun pugag Kak. Sasakan sakitu kakara kusa urang geuning ampir-ampiran memeh ngajalankeun pamaksudan teh geus ngajol manten. Ipah ngadelek deui. Bane we atuh harita mah teu dinyakeun Pah. Surya
ngalius micen banget ngarasa era lain di kieuna. Ya waktu ayeuna mah urang buru-buru we mengpengisu keneh Kak. Aya meureun si Gumilar teh di imahna. Mangirakeun kitu. Justru Ipanaros. Wah atuh Pak asal ipahna we ulah seperti kamari ieu. Emangna kumaha sih? Ipah mah ulah seperti kamari ya nya. Jauh-jauh ke ujung kulon ka dieu teh rek naon atuh rek nemongkeun kabelaan kanu jari bapak kumaha? Nyi Ipah jadi tanah-tanah pisan. Tapi ngadadak bray rupa karena ngolebat dina bibir panona seblak jajantung ngadadak moyeg kalius micem beungeutna api-api melong ngalumbukna gunung anu parantul di jauhna nyumputkeun riuk beungeutna anu ngadadak robah kasurungku katubna jajantung anu ngatulag jeroun dadana. Kuniang surya sengkat tina diukna ngaleos ini tinggalkeun imahna Pasundi. Ipah anu harita dangdananana kacida singsetna ngagandeang gigireun surya. Sajeroning lalempang teh daya anu lemek taya nu nyarek. Ongko harita teh sasatna rek nagih hutang kan nyeri anu jadi kolotna tapi alih hatena mah ngadon ngolemar ka anu lain-lain. Mun nu lalaki ingeutaran keur ngintip-ngintip adeg pangadegna sari anu teu woleh jadi implengan berang jeung peuting. Atuh anu awewe nya kitu keneh hatena teu woleh nyolok ka si jajaka hade rupa anu geus hasil ngiwat dalam butanana. Beureum kadeuleu beunta karasa saendeng-endengna mun ti beurang sok ngaronghiap datang dina lamunan mun ti peuting sok ngurunyung nyampeurkeun ngabaturan ulin dina impian. Baraya Cakra mun surya keur ngagerdik ngambah jalan jajahan anu berasna ka Sindang Sari ku kabenerna teh karena jeung Widarma keur ting arungkug kaluar ti lemburna. Sarua maksudna jeung surya pada reka cicapar ngan sakada rek ulin ngan teu rasa kadewasanana. Cinekna mah rek ngahalarani sari anu geus hasil bisa ngwet hatena ngait atina. Anu teh barang mimiti tepung teh karena jadi tepuguh rarasaan paribasana belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi cau lamping cau leuweung katinggal kokolebatanana. Arinditna teh sasat patutur-tutur sanajan mariangna masa waktu pada isuk-isuk tapi gadog leuwih jolok tibatan lungus cili. Jadi tina brengna mah heula surya. Mun surya harita geus ngaliwatan Cinunuk keur nanjak rek ngambah jalan gede. Karena mah di tukang kene sakira-kira palebah Sindang Sari keur nurugdug mudun. Waktu geus pada-pada ngambah jalan aspal. Itu ieu taya anu tenget karena katut Widarma kebarang titen kanu keur ngagaredig hareupeunana bubuhan loba anu lalaliwat katambah antarana rada anggang. Atuh surya jeung Ipah jarongjon lalempang teu luak lieu ka tukang pikiranana keur musir hayang geura tepi ka jugjug. Hatena rada oge deg-degan
goreng-goreng oge maksud pokok manehanana teh puguh rek nohonan amanat anu jadi kolot-kolotna anu rek dilaksanakeun tang teu moal terang-terangan tapi mangke rek didago kapoekanana. Anjog kanangka pahit. Sakali nanyakeun oge di mana pernahna lembur Cicapar. Sakali nanyakeun oge jol aya anu nunuhkeun. Terus we atuh Surya jeung Ipah teh marengkol ka katuhu nyorang jalan jajahan anu barang coe oge ditincak geus nanyak. Rada lega oge ngan garing kahalodoan sarta taringgul larantul pinuh ku batu. Karena oge jeung Widarma barang geus nanyakeun terus we marengkol mimitina mah teu awasin bener ka anu keur ting rarengkuh teh. Tapi barang geus rada jauh kakara inget yen anu keur lalempang hareupeunna teh tayalian ti Surya jeung Ipah. Kukituna kapaksa karena lempangna dikenoran. Ngajaga bisi nimulkeun hal-hal anu teu dipikahayang. Leka Cicapar mena oge meureunna nyana. Widarma ngaharewos bari panonna mah neuteup ka hareupnya. Moal salah ulah-ulah mena oge. Deka budak awewe teh giringan karena nemalan hatina ngadadak ratug tutunggulan. Ulang pieulaan ieu nya. Ulang pieulaan lah. Widarma bari metot dengan karena. Kan bae antep. Ribut leuwih ke teu oge geuning sikapna sakitu ngamusuhna karena merod. Alah, ributnya ribut atuh nakeun bae lah. Keun urang jaja we ku kuring ayeuna mah. Untung karena ayeuna mah anu narikeun Widarma. Di bawahnya lingkar katukangeun tangkal suren anu aya di sisi jalan. Moal tulus kituna. Kagok atulah geus jauh ieu teh. Widarma ngariuk kaget. Teu kaharti mun kudu nganon teh ngaburungkeun maksud teh saolah-olah mere kasempetan ka Surya. Nyaman kelanan hoream ku ributna nya teh lah. Karena bari gek diuk dina luhureun kuta hanapun tangkal suren. Curugna diantelkeun kana tarang bangun anu keur mikir sedang parno tembong peureum. Beungeus satuna lah. Urang kukuring we di hareupanana. Ari karna hoream mah keur bae lah tanggung jawab di dieu. Widarma kawasan geus teu sabar. Ari tanjeun meuni gurung kusu. Lain hoream ku manehanana tapi sok sieun ka empel-empel ka akina gitu. Talating era namun kapanggih teh
mangkaning kamari oge kapan papatahna sakitu. Baik mangkewe lah. Mata katina eta harta oge kuring mah disebutna teh marebutkeun balung tanpa eusi. Anu sanya nama nyiliran eta wewid karena bari nyengkatkeun sirahna ngareret ka surya anu geus jauh. Kana mah gugon tuhon teuing ka si Aki. Ya dengekeun. Sanajan bener oge urang niat hade tapi si Aki Surya sakitu teasna. Dianggap karep mah matak we. Kangeunahan. Nah telebar kitu lamun si kempot pipi beunang ku si Surya. Sok pikirkeun, sakitu ganemona, sakitu jemplukna di diwe hayang tuh cerang. Dan normal jo oge. Ari cara kuring mah balik deui lah. Dawuh kepentingan. Ieu kuring mah kasih capar teh eueuh. Widarma nyeritana bari ngahehe. Lain kula bal-bal kitu atuh wid. Can puguh ka pemilik urang oge maehna teh. Karena bangun anu teu ambil pusing, tapi ari hatena mah beki ratu, cacantungna motah, beuki ngadurug-dug, sakumaha disumput-saineukeun oge tembong dina renghap dadana anu kerap bangun anu ngahegak. Ya, hayu atuh urang balik deui ah. Widarma kawas anu heueuh ngajakan balik. Padahal masanyana hayang ngadoja kumaha kaayana anu jadi sobat. Mangkelanana atuh wid itu sok burung gusu. Kela tuh karena ngareta sobatna. Hari geus datang ka imah sare-sare atuh ngadol ngajantul dieu mah naon ah. Kakabueun we ke ah. Beuteung asup angin. Widarma bangunan teu malire kana bubuden anu jadi sobatna. Urang teruskeun lah wid ah. Nah kebalik deui ka jauh-jauh atuh karena mun deui ka Widarma. Hayu atuna. Karena mah bangun anu asa-asa naker ah. Tuh si Surya geus jauh tuh. Widarma bari legegan nempokeun Surya anu geus teu katembong kalangkang-kalangkangna acan lantaran geus diteuy ku tikungan. Manehna heula, santi heula manehna keun bae. Ieu mah. Mending oge urang susuna hayang nyaho kumaha ketakna. Bisi hoream nyang hareupan mah keun kukuring. Eta we tah anu awewena hancenganana. Manis ogena aslina lah. Aduh dilaksocana aduh mun dieu beungeut. Kawasana widuh aing mah aing sok inget kasih Arab gitu ya aing terserang. Widarma seri ditungkup. Kali teh sok los anu lain-lain keun bae sinana nepi heula ka lembur. Atuh anu kabagian kakarena wungkul. Kumaha mun kaburu disanggut manten. Sanu nyaho si Surya boga eupan hade sok bayangkeun anu make deho atawa kroto sok bayangkeun zaman eta mah ulah gesit eta mah kudu lincah eta mah alah tina naon wid mata kitu ge lain milik kuring beureunan temal karena bari nu Widarma ngajakan di indit. Widarma ukur gogodeg sakapeung bari garo-garo teh ateu rakuh duanana naranjak. Surya jeung Nyi Ipah geus teu tembong. Kaci capar masih keneh jauh naker.
kampung sadahurip oge ka kalalapat-lapat tembong rung gunukna anu pernahna kencaeun jalan rondaan maranehna terus lempang ngeureuh jalan teh matak eungapna kara di sorangna sanajan teu natak tapi mayat katambah garing kahordoan mun kabeneran aya angin kebo teh ditonggo atuh ka kebo taneuh bayedug teh tamplok kabeh kana beungeut Widarma mah teu ieu teuing loba pikiran paling oge hayang geura nepi sugan we disuguhan bubuyuh haneut anu jerona geus dibalur ku minyak kalapa kabeukina komo mun bari dibarengan gula kawung mah piraku teu pedo atuh asoy ge boy geber brai sigana mah nikmat teman di daharna alusna teh arijo disampakeun dawegan kalapa hejo aduh ngaleungitkeun hanaang urut lumaku sakitu jauhna waraasnya barayanya kalapa hejo sekurang Banten mah diet dewasa nyebatnya ari aki karna mah beuki jauh teh kalah kabeuki sumpeg rarasanana pokona mah engke kumaha mun geus jol datang kumahanya pipokeun kumaha lamun si aki teh henteu saimah jeung Nyi Mojang kempot pitina atawana arijo teh bener we si Surya mah geus disanggut bisa kumaheun rasana ulah-ulah maina mah ngan ukur ngalamut curug mangkaning geus kajudi Surya mah kana tangtu leuwih sonagarna kumangke we kawas eueuh di awewe di dunya teh tadi pikiran mah mata kelenang kana sirah karena ngagerentos dina hatena reok hatena mengkol ka ipah ngadadak bet ka gambar deui waktu heula kungsi Pak Amprok padu teuteub eta ku ngeuyeuteup panon waktu bantok bet matak deungdeueun semu-semu linduh iuh kawas-kawas anu pokona mah nya kitu teh we lah tujuan aing meureunnya mun arek oge mewaheun lantan aing teh musuh lanceukna hate karna ngagerentos deui katungkulkeun ku ngumar hate Ceu kabireungeuh aya batu ngajentul sagede-gede ngahalangan jajalaneun teu anta parah deui ngancekluk we kata jong ku indung sukuna main ngopis aduh nah ieu teh naon deui batu lah karena ngagero beungeutna muringis bari sukuna engke-engkean lumayan sanajan teu nyengrel oge sukuna ari nyerina mah geus teu bisa dicaturkeun deui sarta getihna teu burung merabai. Kunaonna? Mata oge ulah dilamunan teuing geura ieu mah nama teu ku hanteu Widarma ngagentak muru ngilikan indung suku anu getihan. Lain loba nu dilamunan wid. Aya geus naon atuh? Panyaho ieu teh loba batu larantul tingalikeun ai lain masalah eta geus naon